Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus anu pangganteng tea sakepulauan Zimbabwe. Dina danget ayeuna sim kuring sejabade minangkeun deui dongeng Sunda hanca anu katunda dinten kamari anu janten judul Sibogel episode 18. Mugi-mugi dongeng anu bade dipengnakeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kaboge pamupna kana manakan nu nuju ngarandapan. Kapusing sirah landongan ambe damang yuk pemirsa seperti sedang kolong ting karena waktu sayu urang dangukeun kumaha jucungna ngeunaan Sibogel episode 18 teh yuk temohon sanggeus Sibogel geus nangtung dina nangkubana si Susilo teh nyamperkeun deui ka Sibogel bari semua ambek kitu na teh goblok sia goblok masih kene hudang sia teh budak goblok budak gelo oh masa asas anu mah urang narajangkeun amun ake sok sia sanggeus acara kos gitu ngadak-ngadak jirim si Susilo teh nyaho-nyaho geus aya hareupeun Sibogel anu karek pisan nangtung teu kungsila cedak Susilo teh narajangkeun tuurna pas pisan kana beuteng Sibogel Sibogel anu anyar kene nangtung antungna ngudupruk deui maehna teh bari nyekelan angeunna anu bieu tas ditajong ku si Susilo make tuurna goblok bocah goblok masih kene hirup sia teh nyari panan nyari panan cek Susilo kitu na teh bari ngalelewe dicampur ku seuri jeung sarikeun Sibogel anu ngudupruk nyekelan beuteungna dumeh ditalajang ku tuur manehna aduh ya Allah pasien abdi kekuatan jangan lawan ieu makhluk ceuk Sibogel ngagentesna hate teu kungsi lila bus eta mah karasa hawatawan nagala pisan anu sakitu gedena tur kuatna nabak ka arah Susilo ngarenjag reuas tuluy mana teh ngagajleng ka tukang nyingkahan eta hawatan nagala pisan teuing ti mana eta datangna nu jelas nama ti hareupeun manehna teuing ti aya jirim anu anyar nu bakal datang teuing ti Sibogel anu keur ngudupruk gajleng Susilo nyingkahan ngajauhan ti Sibogel aya kana 10 meterna bari eta hawatan nagala pisan teh masih keneh karasa ku Susilo ngagerentes gelo hawatan nagala pisan mah digede kieu saya bedak ieu nya si bocah gelo ieu cikana teh gelo pisan ya bahaya ya cek Susilo gitu nate bari panonna mah mencrong kalah Sibogel anu keur nyekelan angeunna tekung silila aya lah sekitaran 3 detik sanggeus si Susilo ngagarentes kitu Sibogel teh nangtung cengkat bari dimimitian ku suku nu katuhuna
Tegung sila sirah nanu tunggul teh tangga nutup ka Susilo bari ngomong kurang ajar so kayaknya mah orang serius Mang Silo orang mah asa-asa deui gebog eta mah Susilo terada ngagebeg deui dume anu katingali ku manehna ayeuna teh lain si Bogel anu tadi nu biasana tapi si Bogel teh anu mabukna jadi rada koneng kamas-masan tur tutupanna teh langkung seukeut tutupan panonna teh tibatan tadi sok sia ana mas Deus Tegung sila si Bogel teh ngalepaskeun leungeun anu tadina nyeklan kana angeunna jirim si Bogel teh sanggeus ngalepaskeun leungeunna tina nyeklan angeunna ngadak-ngadak si Bogel teh ngaleungit Susilo reuwas nah ieu budak teh boga keneh kekuatan anu sajena gitu pamikiran Susilo teh Tegung sila kadenge aya sora arahna teh ti luhureun manehna Silo ngaulang keneh ya orang main tadi ya Susilo antukna main teh tangga nempo ka luhureunna gebeg si Bogel teh geningan ayeuna mah bisa hiber bari panonna mah caang kawas lampu nu katempok ku si Susilo ngadeg-deg ayeuna teh dume salian ti nempo si Bogel anu beda tampilanna turun bari hiber oge karasa hawa tenaga lapisan ti si Bogel teh meni gede pisan karasana posisina teh Susilo teh ayeuna teh kawas kalinci erek dikerekab ku mau bocah gelo bisa ngapung turun sia sok tarung di dieu buru sia dia sia cek Susilo kitu nate nita kasih Bogel supaya ulah bari hiber si Bogel anu ayeuna posisina aya di luhur dina angin bari hiber eta ge tungtungna nyerenge adenge Susilo ngomong kos gitu nah terbisa Mang Silo terbisa hibar nyangga satu abi turun ya sat eta mah si Bogel ngadak-ngadak leungit teka tempo hiber luhureun si Susilo nyaho-nyaho cedak beungeutna Susilo ditenggel ku peureupna si Bogel Susilo ngajorowok dume eta tenggelan teh beda kacampur tenaga lapisan anu sakitu gedena karasana ge leuwih nyeri tibatan anu tas ditarajangkeun ku si Bogel ka diri manehna nu saacana koleang gurusu gedebut eta mah Susilo asup ka kebon batur bari saacana teh nabrak kana pagar bocah goblok aduh untuk aing cek Susilo kitu nate bari nyeklan bibirna tur bahamna oge keluarga teh lumayan loba kuntuna
parotong beak telu untuk luhur deh. Aduh, kabayanya pemirsa kami diberi ompong untuk ayun luhur ayo umur can kolot-kolot teuing. Wah kumanya teuing lah. Susilo narowe cok bari pacampur nyariun kalor getih teh tina bibirna teh bari nempo huntuna dina leungeunna nu kenca kusabab potong beunang panarajang ti si boga bocah gelo goblok bocah gelo. Wah gitu nate Susilo teh bari nangkara kabebengkang teu paduli maneh nama ngagedebut nama tapi maneh nama kusabab cigana teh pemirsa leuwih kana tampilan katunya kulimis Susilo teh jadi kesel pisan amuk pacampur amuk kuntuna anu haleup potong tilu kusabab tajungan ti si bogel bari rada ceurik Susilo teh semu ceurik rada cirambai cigana teh pedah eta huntuna parites tilu ngomong manehna teh ka si bogel teu balik ya untuk aing untuk aing dikiekeun ca anjing goblok sadis maneh can ge beres si Susilo teh ngomong kaos gitu ka si bogel nyampurkeun deui ka Susilo anu keunang karang kabebengkang bari nempo huntuna dina leungeun kencana tilu siki anu coplok dume panarajang ti manehna si bogel nyampurkeun bari narajangkeun peureupna anu pacampur ku ilmu anu geus dicangking ilmu luhur anu pangluhurna tina ilmu tembrag jagat celebe cedak eta mah Susilo kaaclengkeun ku tanaga lapisan nu sakitu gedena ngacleng awakna teh berikut beungeutna rada rujad dume benang tenggelan 2 kali ti peureub si bogel anu ngandung tanaga lapisan tembrag jagat nu pangluhurna kurusak gedebluk brak eta mah nabrak kana tangka kalapan nepikeun tangka kalapan ge rungkad ku awakna si Susilo eta gelo geblok nyeri waktosna seep pemirsa cak orang tunda heula ngeunaan si bogel dinten ayeuna nya anjing orang tepang dangu deui sareng sim kuring make pinoda les engkus nu panggantengna teh sa Zimbabwe sareng sim kuring yo hapunten bilih aya kalapatan nyariosnya nah maklum ngaranna ge jalmi atuh mah mungkin teu gaduh kalapatan mah yo wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.